Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta ya abdi hamba ingsun idza aradta tatkala ngarepakeun sira anta dukhulai anta manjing sira harami ing kesucian ingsun. Wala taltafit ilal mulki maka aja menoleh sirah maring alam mulki wal malakut abeh tereh tamat tadina. Bismillahirrahmanirrahim wa asala bihim yawman thumma ra'awul hilal hilal syawalin tegese tanggal bulan syawal ya lalu salak nasatuhun yusalkan wa ana usal bi akhir Ramadan ikut dekat dalam akhir bulan Ramadan. Law ta'akhkhara al-hilal lazidtukum ka'anna al-hilal zahar. Kasatuhu al-hilal kulahir ya hilal ba'da 29 dalam sausana sangalan 20 min Ramadan. Latatad saking bulan Ramadan fatamanna Rasul ngarep-ngarep sabda Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laukamul Ramadan 30 yauman ing satuhune kalakuan iku lamun sampurna Ramadan ing 30 dina la yuwasala bihim la yuwasila bihim yakti maka bakal nepungakeun ya Kangjeng Rasul kalawan atau satanas ila jizu angin tegamaring yang tak apa sianas wa yadarru litarkihi lan moy yang nas kadua ninggalkeun sholat yang ting cekangjeng Nabi Ramadan teh ulah wa ka akhir hayang nyaw dek diwisol-wisolkeun ku kaula niscaya lamun terus wisol nyana bakal moal kuat. Wa qul ziddukum azani mahdzubun lan utama kula ziddukum azani kang kaping 2 iku kang den buang taqdiru jadi takdir mahdzub la ziddukum misalan kayakti muhing suning sira kabeh ing yusol kal manakalahum hina abayan tahur arepakeun ya Kangjeng Nabi satuhune Kangjeng Nabi alaihi salam qol pengucap ya Kangjeng Nabi lahum gadanas zalika uqubatun utai mangkono menekal iku uqubah kal fa'il bihim ma yakunu ibratan li ghairihim kaya wong kang migawe bihim sarta manusia barang kang ana yang ma iku ibrah kadua lian nas supaya jadi ibrah ka lain para sahabat ulah sok ngahaja-haja ngawisol khususna umumna ngalaksanakeun nu teu kuat sanajan bagus tekuat mah jadi goreng la yukallifullahu nafsan illa wus'aha jadi tahajud ge 2 rakaat bae lana 2 rakaat asal istiqomah 2 rakaat langganan ge nu osok langganan osok 2 rakaat ge masyaallah sakalina tahajud bebeja ka batu. Oh, Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, Allah Nabi. Puasa sakecamatannya hokabeh. Pohara. Gila, bebeja nama dakwah. Ya Allah, aya model kos kitu jelema nya. Pikul hadis wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim fala taltafit ilal mulki wal malakut wal jabarut yanal mulka syaitanul alim wal malakut syaitanul arif wal jabarut syaitanul wajib man ramaka bi'ahadimi isapaman iku kagoda yang man galawan kang suwiji kang tetep saking mulki malakut jabarut bahwa maka tiaman mautrudun indallahi ta'ala bukan dan tolak monggo Allah taala ani matrudal qurbah jaingsun ing matrubal qurbah dan tolak kaparat malin Allah
lamat udah dar orang nana den tolak dar yakni jannah surga wa hum alladhina yatubuna al-qurbah kunyub yaman ing kafarat dina ilmu thariqah mah nu maksudna melalui suluk maksudna hayang ngarasa deket jeung Allah lainnya ngarasa hayang karasa ilmu Allah teh lainnya hayang karasa si makna Allah lainnya sekedarnya ma ilmiah urang geus nyaraho Allah teh ngatur Allah teh nguninga Allah teh nguping Allah teh ningalikeun tapi hayang karasa lamun hayang karasa dibere kutuan secarana kenging ti kangjeng ieu ngabentukna hadis qudsi teh hadis cuman langsung ti Allah lain merupakan wahyu ya abdi hamba kau sahabat pemerintah pengusaha santri kiai lalaki awewe di mana bae ayana di mana anjeun berharap hayang asup ka kesucian kaula hingga boga rasa deket jeung kaula lainnya rasa palatal tampit ilal mulki ulah luaklid di alam mulki kamulki urang di alam mulki kuari dunia nasut ulah luak lieu karena dunia Allah sebab dunia teh syaitanul alim artina syaitanul alim teh gangguan ka jelema nu nyaho urang cicing di alam mulki hayang deket jeung Gusti Allah atuh ulah kaganggu ku dunia ulah lurat leret ka motor beat ulah lurat leret ka motor Vespa nu ayeuna teh naon ngaranna tuh teu boga mah teu ngomong kalyawan gue teu boga berarti Vespa nu ayeuna 25 juta sia ya lain teu nyahoan hese hirup di kampung teu nyahoan naon Vespa nu ayeuna 30 juta memeh diselah geus lumpat tolongan ulah lurat leret kakarimun segala keapansa segala ka mobil kijang Fortuner ulah satungtung lurat leret kadinya urang kaganggu ku leretan urang eta teh setan ngaganggu berarti kan urang syaitanul alim atuh mandeg urang di alam mulki moal nembus ka alam malakut moal karasa tuh deket ka Allah ngan nyaho hungkul moal karasa tuh si makna Allah ngan nyaho hungkul moal karasa tuh deuleu Allah ngan nyaho hungkul atuh aya hungkul mah teh kurang diaji wujud kidam bako mukhalafah malah mah dinazomkeun pan ari erek magrib teh wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi iyamu binafsi jangan lagi jangan ngalaudu eta kos adzan dibayar teh ya kaburu waktu datang adzan we geus teu wudu heula besi dicoret
teka rasa deket na Allah, teka rasa denge na Allah, Allah. Lantaran urang kaganggu kuleretan urang terhadap dunia. Satungtung urang encan bisa ngalepaskeun karesep urang terhadap dunia, urang didinya aya di alam mulki. Ana di alam mulki atuh moal ngeunaheun ibadah. Moal ngeunaheun moal karasa nikmatna ibadah moal we. Wajen teh nyana talar Quran, talar hadis, Bukhari jeung Haji Bukhorina di bawah. Tetep bae moal ngeunaheun. Profesornya na pangkatna, doktornya na tetep baik, can bisa ngalengitkeun eta moal. Mantap. Faman lam yasil bihadzal ilmi lam yakun aliman fil haqiqat walau qara alfin minal kutub. Baca sejuta kitab. Bacaan kitab thariqah, kitab tasawuf. Tapi teu daek beraktekeun ngalengitkeun leretan-leretan kahayang. Menang manggih anu bae nol. Jadi tanyakeun bae nomorna, nomor sabaraha. Di mana si kontrakanan? Lain deui bangona tah mah, masih ngejepret keneh. Tuh, deres nyandung mah jadi dilaksanakeun ieu mah nyandung teu pan mikiran bae pan boloon. Boloon teh mah kos kitu mah, ngan sakadar ngahayal bae di mananya, di mananya. Tuh. Neku baha geus motor, geus mobil, geus tanah, geus imah, geus macem-macem. Atuh ulah boga cenah kiai geus kitu mah cak sani tah ulah boga nya Sidina Abu Bakar Siddiq tadi ribuan onta. Sugih berarti kan. Tapi kan nyana ti heula ka sorgana cek Kangjeng Nabi memeh sasahage. Atuh Abu Bakar heula ti heula. Ya Allah ya Rabb sampaikeun ka Abu Bakar geus datang ka lawangna teh dibukakeun sebab Kangjeng Nabi na datang. Berarti kan tieu lah ka sorgana nungguan dibuka. ICU mah pan ngojay. Aya keur carita sugih, Sina Umar sugih, Sina Utsman beuh tadi kan kadenge. Zubair kadenge. Masyaallah. Zaid bin Harisah sugih kabeh. Awewe nyerahkeun 100 gram, 200 gram. Sararugi kan berarti saat eta kuari leuwih ti eta sugih mah ngan keberanian berjuangna nol keunana. Eueuh dongengna Sina Abu Bakar Siddiq gudang dipeuting ngajusieun ka pocong jauh. Cenah Sidina Ali mah pan teu kasebut Sidina Ali mah diulah ku Kangjeng Nabi jadi khalifah, jadi amir titah ngurus Kangjeng Nabi na berangkat Sidina Ali titah ngurus di dinya. Hayangeun jasa Sidina Ali. Ulah maneh di dieu saha nu mimpin Madinah. Masya Allah. Kejat Sidina Ali teh. Geus ngasahnya nok pedang. Ulah li. Ulah. Dari sieu mah pan kakejat embung. Embung gitu mah. Iya. Jadi hese teh laon jatuh Abdul Qadir ke ulah-ulah nyaritakeun tanahna, ulah-ulah nyaritakeun bangunanna, nyaritakeun naon kitu ngaranna kandang kudana 40 tina emas kabeh. Atuh bisa ngabangun tina emas berarti kan sugih. Yuk, kan bisa jadi kutub. Lain urusan boga jeung teu bogana, lepasna hate. Lepasna hate. Ih, urang mepen make tamer bae ge kutung kerangka tengkring. Make BHS teu dicoplokeun eta nanti anu ngambaina teh. Siamu kiai. Hayang kadele ambo masyaallah. Lamun teu didelekeun ditoel deui. Tadi dikitu-kitukeun di hareup teh kotrek. Eta nanaonan. Lain make jeung teu makena ta'alupna, resepna, hayangna. Embung-embung ku urang. Aya geus tulisanna waktu dirahmi indung orang sugih ya sugih baik, dihayang-hayang jual ieu jual itu, di modalan dagang kalaka imah eueuh sapotong. Atuh hese tah lepaskeun jero hate ya Allah, lain eureun dagang,
lain jadi negarawan nusan urusan ari eta Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja Aita Raden Patah jadi raja Sunan Rahmat dan lain sebagainya Syekh Maulana jadi kutub nya raja nya kutub nya sugih atau tinggal Syekh Maulana Hasanuddin teh 150 hektar tulisanana milik tuan Syekh Maulana Hasanuddin belah dieuna di aku kajian geus ieu bae 60 hektar masih jelas di negara masih kene milik Syekh Maulana Hasanuddin kamari nu maot besan kula eta kan di badan wakaf Haji Junaidi datang kan ka kula 2 kali diguruskeun Banten supaya utuh kembali ternyata ditentang kurang Banten mantak teh jamu hirup gantung saya milik tuan Syekh milik Syekh Maulana Hasanuddin nyana ngawakofkeun silakan eusian bagi jelema nu deuk galuhurkeun agama wakafna kaos kitu kan ya Allah ya Rabbi kajian geus 150 tinggal 60 nu jelas 60 badan wakaf pusatna Haji Junaidi nu kamari maot kula ka Jogja nyana nu nguruskeun ternyata gideg waduh bagaimana mau selesainya nah ieu kan ieu mah kertias teh urusan nyana ieu mah urusanna sugih kan berarti tapi kasugihanna nanti dianggap diwakaf-wakaf ih ai nyana mah wakaf diungkit itu mah diwakafkeun ai mah wakaf diungkit mana eta mah Masya Allah kuburan ge kuburan dibongkar deui mentak tulang ngalanat ka nyana sial teh si Pepen cenah tulang ngamuk tulang nah iya urang di alam mulki bae ge sakieu berat tapi lamun urang mun tayang ka Gusti Allah penta ka Allah ja Allah nu bogana Gusti abdi hirup dihirupan ku Gusti sehat disehatan ku Gusti maot ge dimaotan ku Gusti abdi ulah waka dimaotan Gusti satungtung encan dibere leupas tina dunia rugi abdi ke kapanggih jeung Gusti teh abdi teh bakal liko bakal kapanggih jeung Gusti haju abdi bakal ditanya ku Gusti sabaraha taun sia dibere umur ku aing sabaraha taun sia hirup di alam dunia ku aing dibere sehat sia dibere ilmu sia dibere dunia sia dikamanakeun dunia sia nang di mana dipake naon ku dia Masya Allah tah abdi Gusti penta ka Gusti mumpung abdi dibere hirup Gusti tur dibere umur sehat abdi teh Gusti ulah wakan di maotan abdi hirup abdi teh ieu teh du Gusti atuh Gusti mere hirup ka abdi bere abdi lepas tina dunia Kakaji pendeta aing mah teh kudu ngadoa geus leupas ti heula aing mah teh kudu ngadoa cak nya geus arareuh mobil nu aya ge geus dililimpi bae ku debt collector lain masalah di eueuhna jeung ayana hate ai eueuh mah jeung aya eta mah lain urusan hate aya lepas hebat eueuh teu lepas ya itu rugi atuh nya eueuh tapi hate yang keruk nah ieu lah toriko teh dek ngalepaskeun di alam mulki hirup di dunia tapi orang lepas tina dunia Masya Allah lamun eueuh nu ngabimbing hese bimbing kurang awak kurang melalui pembimbing ngaranna Haji Mursyid jangan Gusti deket di pasar Kemis saya Haji Mursyid tuh emangnya mah ngabatur kadinya nyaho bae lain Haji Mursyid loba anu nanyakeun ka kula kiai cenah kula hayang kapanggih cenah jeung Haji Mursyid atuh babari teh ka pasar Kemis tuh loba jelema anu hayang nanyakeun Mursyid teh kudu ditanyakeun Mursyid ngaji lempengkeun hate ka Allah urang endek ka Allah beneran jeung teu beneranana Allah Maha Uninga ketika urang dek beneran engke ku Allah dipertemukeun urang dek usaha beneran hayang boga guru usaha bakal diayakeun ku Allah urang teh hayang tani nu bener kumaha carana guru tani bakal aya asal nyaan deukna urang hayang bisa nyupir ngenekan heula engke ge bisa mundurkeun majukeun geus bisa tinggalkeun supir urang berangkat jing atuh kumaha tekad urangna ja urang ieu dina Quran dina hadis kabeh geus nyaho nyandung teh ibadah tapi kan urang teu berani ayo naon teh sebabna ayo
Hah? Takwa. Iya, takut sama yang tua. Ya tunda aing mah. Urang keyakinan urang dan keyakinan ka Quran apa keyakinan ka makhluk. Nah, balik ka urang. Sok geura urang endeu ka Allah hayang ngaji naon ya? Hayang ngaji nahu. Pasti jelema neangan di mana sih guru nahu di mana? Oh aya tuh di anu Albiah. Urang hayang ngaji ilmu mantek di mana sih? Berarti kapanggih ke guruna. Urang hayang ngaji Fathul Muin di mana? Ge kapanggih. Kitu kene. Urang hayang ngaji ma'rifat. Hayang bisa wusul ilallah. Sing nyaan bae atuh kuari ngaji sing bener syariatna jak moal aya hakikat tanpa syariat. Oh, ti dituna kajian buku mah. Engke guru na macem-macem aya nu guruna anjing pandina kitab tasawuf teh. Nyana guru teh ka anjing, kumaha anjing? Diamati ku nyana masyaallah anjing mah tilok maling daging lamun lain dibere. Ku sayyid da beda jeung ucing. Hiji, nomor kedua anjing mah nurut lamun di tengah jagaan beda aja kucing anjing mah mun di tengah jagaan nangoh bae mantap bisa dididik anjing jadi anjing leplat 2 3 anjing mah tara sare ti peuting eueuh anjing molor ti peuting eueuh ih jana mah bentak bae gogog jana mah ngagogog bae ti peuting gogog nyeun bae haji pengen dimakala besatan anjing keur zikir ka Allah di kala besatan man punya mantap tetangga kuari cukup kudu alaknat anjingnya kanyana dan lain-lain sebagainya. Oh iyalah jeung teh guru aing aya nu berguru teh ti Yahudi aya nu berguru teh ti Nasrani supi mah kos kitu nang Allah aya nu berguru teh ti kitu naon ngaranna kiai Nasrani teh naon ngaranna pendeta pastor. Aya seorang pastor kok hebat amat lamun turun ke masyarakat dipuja-puja, dihormat, dimuliakeun pohara amat padahal kafir. Nah, aya naon ye di kalakuan, ditingkah, diucap, dideketan ku seorang sufi panjang dongeng nama. Ngan kasimpulan nama, ai mana ye bisa hebat ge di masyarakat kumaha? Datang ke penghormatan nu bebeakan cek mana kula mah sapoe dahar teh ngan sakadar kacang sasiki doang haju lapar kunaon bisa haju henteu dahar lamun kula dahar leuwih ti sasiki atawa 3 panglobana eta ge kacang lamun leuwih pasti penghormatan batur ka kula kurang di dinya terletakna berarti ieu manehna tapa jadilah guru aing mah ai sia tapa teh hayang dihormat ku manusia aing mah ditapa ka Allah tanpa hayang nanaon jadi guru loba guru teh ti ucing, ti anjing, ti Nasrani, ti Yahudi dan lain-lain sebagainya. Eta nang sana ngegerakeun Allah. Jadi kadang-kadang urang kata tamuan, kadang-kadang urang deuk ka Allah teh aya tamu nu model, nu teu kaharti ku akal urang. Jadikeun ku urang guru. Guru teh lain haju ngaji cara kieu pan guru supi mah. Guru supi mah tek neuleuh, waduh jadi kabayang terus. Geus ngaguru teh. Rohna geus nyambung. Nah, contoh ya seperti jelema lamun di alam mulki geus bisa ngabaikeun mulkina yakni dunia berarti nyana geus lulus tina godaan setan mulki nyana geus teu hayang nanaon neuleuh kendaraan biasa bae neuleuh imah biasa bae boga nyana ngurus nyana tapi biasa bae nah neuleuh tanah biasa meuli biasa manehanana tuh kau mau keur henteu nama geus hebat dasar keur carita ngurusan do masalah nah ngan eueuh di hate kayahoan eueuh di hatena kumaha dicoba ku Allah nyana boga motor bener sia eueuhna paling ku batu lamun nyana ku tutang koteteng berarti bohong lamun nyana haju sapira motor boga duit bemeuli deui aya nu hayangan beureunanan geus masalah tah eta berarti lulus sia mah naon cokoteun ya Allah tuh cokoten jaman mata tilok dikunci lawang nage maling naon atuh batur kanyana lihat alam mulka syaitan nah kuari geus lulus ya lulus di alam mulki geus lulus kuari kan geus bisa nikmat berarti kan asup ke alam malakut
asup ka alam malakut alam malakut teh syaitonul arifnya geus arif billah berarti kan kuari geus bisa di alam malakut nyana ngobrol jeung arwah nyana ngobrol jeung para aulia Allah nyaho ka para arwah kan ngobrol jeung nu kitu mah lain make bahasa pala ainun rat wala yadun tasilu ilaik kos ka Allah bae jadi berarti wala udhunun samiat wala khatarun ala qalbi lain kudu ngobrol arwah mah nyambung arwah peureum tek ngobrol jeung arwah ieu kan batin geus batin mah teh kudu make sora atuh lamun make sora mah oh jah tos di mana sih waduh cenah tos di aya lamun sia ka ditu haju mampir ka dieu neuleuh hajat bae budak menyawali neuleuh hajat mampir ka dieu kula gagaruhna Haji Pendi mun teu mampir kula bahaya cekeuna sebab Haji Pendi teh kan ketua juri di dieu tahu make bahasa diluk-lukeun sorana teh aya gede leutik aya gede leutik eta mah ngaranna juri lain urang zarah ka kuburan teng leungit mata tina kahayang mata karesep mata ceulik kitu kene irung kitu kene urang zikir la ilaha illallah hiji Allah we la ilaha illallah eta kan nyambung roh urang jeung roh sahibul makbarah sebab tadi geus disalaman assalamualaikum ya wali Allah Maulana Zadwin misalnya hayanya urang peureum teh nyambung ngobrol roh jeung roh urang lisanna mah la ilaha illallah la ilaha illallah roh urangna keur ngobrol seperti kos kitulah di alam malakut nah kuat maneh di alam malakut berarti hebat kumaha kekuatan di alam malakut sebab wal malakut syaitonul arif alam malakut eta merupakan setan ahli marifat lamun nyana bisa ngobrol haju bangga selesai lamun nyana ngobrol jeung arwah haju digunakeun lain kahendak Allah selesai lamun nyana dibere keutamaan karomah ku Gusti Allah haju bangga dengan karomah selesai lamun nyana bisa napak sancang kemudian hayang nyana teh ku nafsuna ka Mekah ku nafsuna selesai teu meunang di alam malakut leuwih sieun ka Gusti Allah leuwih tadarru ka Gusti Allah besi salah geus dibere ngadoana ge ya Allah ya Rabb lamun memang ieu jadi bahaya ngahalangan deket abdi jeung Gusti piceun karomah teh abdi mah teu aya lain ieu nu dimaksud abdi ku Gusti dibere ilmu toy deket ka mana-mana teh bisa aya lipetan-lipetan Gusti teu dimaksud eta mah penghargaan Gusti abdi mah teu hayang Gusti nu kitu teh ka Gusti be ketika manehanana hujan teu kahujanan garing bebeja maneh nyahokan kamari hujan gede aing lempangkan teu kahujanan siapa dulu atungnya dicoret atuh Masya Allah kan kena golok deh si aja ho kabari itu Jakarta huru-hara aing dibacok aju teu neurak ya atuh ieu aing wali kos ieu tah eta kos kitu selesai leuwih parah urang geus datang ke alam malakut teh ya ieu mempertahankeun lillahi ta'ala ieu supaya ka dieu lillah ka ditu maka aya bahasa tanpa dititah ku Allah embung lempang kudu aya panitah ti Allah ngaji kudu aya panitah ti Allah ceramah kudu aya panitah ti Allah silaturahmi kudu aya ziarah kudu aya panitah ti Allah moal bisanya nama ditutah dititah hese geus di alam malakut eta kumaha parentah Allah Masya Allah nit ngaji kuari aya undangan nyana mandi heula wudu hadiah heula ka guru terus ka Kangjeng Nabi terus tadarru ka Gusti Allah geus aya tah perintah ner henteu kudu heuy Pendi laksanakeun lumayan berkatna siapa ka berkat deui bae atuh maningan ka sumur cor ieu mah
laksanakan perintah mantap aya ulah dan lain sebagainya hese geus di alam malakut leuwih sensitif sebab kanikmatan anak geus jeung Allah ngan nyana kabeh nu di gunung kita turun laksanakeun syariat jang umat nyana geus aya di alam malakut tetapi kita ngalaksanakeun syariat lalagaan dina syariatna geus dipake lalagaan bae ku nyana syariat tetep mantap seung-serikeun jelema anu asud sebab nyana geus lalagaan nyana geus lain di alam eta tuh pasti lalagaan okos urang kolot ku ari ieu haju da budak main kaleci urang miluan kan lalagaan teh ge deuleuh teh ya bisa ngepek ya tek tuh ngepek tuh kan dedet noh lalagaan doang okos guru kula di Banjar ajengan mumuk asar tah anak incuna teh kan mejeuna mararangkat teh pan main bola di hareupeun masjid nyanana kan deuk ka masjid mau sorban mau baju terus awas ka anakna teh tak ka anakna awas abah nu ngiperan jadi kiper santri kan leuleuh kabeh woi guru urang jadi kiper pake lalagaan kan ayo gocekeun ayo cot biasa mah kiper atuh tembak ku incuna wah lalagaan deuk baca eta kos kitu jadi besorotan santri kos kitu atuh nya geus lain di alam eta teu kebel mani urang asal berjamaah coba haji pending kos kitu lain coba main bola ayo incuna mandi ditungguan ku abah ayo main bola naon garang-garangna urang salat berjamaah marandi kabeh anak incuna kabeh pot mandi jeung penonton-penontonna ditungguan ku nyana atuh nyana berjamaah jeung orok usolli neuleuh deui aya teh usolli neuleuh deui kan usolli nya mah aya 20 kali mau usolina usolli ka di daerah rapeteun usolli aya kan nurapi usolli tah cak anakna nu geus dewasa teh batur kula tuh boy berak beus malam star anak kakolot bisa wani kos kitu kula teh lalagaan woi beus malam star usolli can jadi tuh mesinnya can panas anak eta keur carita lalakon di Banjar beuki heureuy masyaallah haju dipake udang-udang nakunya emang sorban lain kolor teh jajan mumu almarhum masyaallah pangkaharti teh kaji di nyana Allahu akbar jadi woi berangkat Eta can sabaraha kan kakakna teh ajengan kakak adi ajengan kakak ngan dikakakeun saya lantaran pinter jadi kakakeun ajengan kakak teh adi padahal tapi dikakakeun lantaran mun boga masalah datang ka nyana kabeh pinter aju ajengan dun aya lalayangan batur pegat lalayangan anu lalayangan etek tuh etek pepetek sama kan wah hiber weh cacara lalayangan pegat dudak kuti luar kan karolot ya teh aju kiai ngudak lalayangan aju pada eta benang teh gitu perebut ngagaruling kabeh ieu kiai gede guru urang tinggal neuleukeun bae tuh mun urang kapancing urang bisa milu jeung nyana aju memilu disikut kurangnya nah neta geus lain alam nyana mah atuh lakos kitu pake lalagaan jadi keheureuyan teh geus pake lalagaan ngaji nyana mah geus di sawah geus henteu kukumbah deui bedadabun sakieu teh naon garang-garana letak ih siapa teh nyahonan letak bolokot banget kita tadi diomongkeun letak ngajina nangkup bae di majelah santri jajarnya nangkup cokot kitabna atuh pan ieu kotor jadi sapotong keluar sapotong ke jero awakna ya kumaha atuh jate kukumbah heula paslon sadiki beres gaji kakak aing can kukumbah cek cenah euy pake lalagaan urang jeung serikeun silakan atuh geus bae disirikeun jangan mangis moalna naon nah iya kehebatan lala ya lala geus lain di dinya geus pake seserian pake lalagaan ngaji nu hebat da jilid kedua inget bae gua jilid kedua ieu anak ngaji bada isya kakara ke menang sabaris parem listrik nyanana terus bae ngaji
Terus bae ngaji terus ke surah ke dibaca ke surah ke dibaca ke di surah berarti talar kan atau tinggal urang bae ya kumaha mun kita macam ke ai geus kebal tah geus aya berenang 5 jajan emang parem jakna berarti kan meureunna perem atuh perem mata loba nu keur ngaji perem eta nurutan eta siap Bu aya keur carita sing hade jeung ahli Allah mah kos karar itu loba heureuy nah malaku teh setonul arif nya nangis lain ngabebenah masalah fikih nya nangis lain ngabebenah salat barisan teh kos kitu kolbu supaya ulah aya kakiayan kumaha lalagaan coba atuh nikahkeun ke Bandung bekula diajak ka ditu nikahkeun kan ngajajar urang Banjar mah kitu teh kiai hiji kedua katilu kaopat ieu kiai nu kumpang kolot teh kadua adina kadua tah ieu nu loba balaga teh ieu nu loba balaga ieu di tengah ya di tengahnya nah beset haji pan kopeahna kopeah hideuk diteuneunan eta teh sedok kiai ku adina diteuneunan cet jadi di dieu sedok di dieu garpu pan kabeh sareri jeung sarikeun aing naon ceuk ieu atuh lain naon ceuk nya hayu bae sih asal itu sarenya ke ieu aya naon cenah leku baca mah kiai jeung kiai eta kan eueuh kakiayanana urang mah pan asa jadi kiai tak ieu ngaleungitkeun kakiaian ge hese deres du kiai ngarasa kieu lain kiai he lain kiai kaha supaya DF waduh lain kiai nya ngaleungitkeun kakiaian aing ngembung di kiai-kiai embung di kiai-kiai tah hese tah datang ka seserian dihareup seserian nyisirikeun ka aing naonnya nanya tak emang naon atuh nanya ka dieu mah sarua jeung bohong janyanan nu neundeunan naon sih atuh duka ceuk cenah teh pugu naon seserian bae duka nanya ka dieu salah nanya ka kakana emang naon luhur tah sendok gitu di mana di kopeah nyanana ge seueur nang saha lah tuluy nang saha sorangan bae meuh ditek kitu gede ku kakana menang sorangan beureun sanu anieun batur mah sugan jadi ribut atuh leungit kakiaianana nu paling parah pan di ditu mah mun aya mobil teh di eusiana samahina atuh samahina lamun eusina misalna non kitu ngaranna L300 teh L300 di eusian ku 25 tinggal supirna teh potong mal mobil aing aduh cek cenah suku ieu pahili jeung nu batur nah itu pan suku di jero teh loba pan suku ai 25 mah pan suku aing teh lain aduh teu kuat lainna naon coba hitut hitut jangan hitut kabauan pan kabehan jangan tenang we hei boy hitut kanu hitut atuh nu ngomong meureun padahal mah henteu panjana mata boy teu kira-kira atuh ribut hitut di jero kiai tinggal urang we santri nu diajakeun ku ieu seuri salah teh seuri salah pengalaman jeung kiai ahli Allah mah kos kitu embung di kiai-kiai di mana bae embung nya nama di kiai-kiai Masya Allah karim inget betah aya nu nyerahkeun kiai biasa pertikahan anu nyerahkeun teu bagus nyerahkeunana tapi panjang kumaha teh cek ajengan kakak dari dahar sakitu ge teu bagus panjangnya komomun bagus meureun urang moal wakadahar kuari eta datang ka kuari omongan inget bae suga teh ngomong naon sakitu ge teu bagus panjang mun bagus urang moal wakadahar cek lalagaan tapi bener aja urang hayang seuri tungtungna eta kos kitu eta lalagaan bae nama ya ngaji patul mah teh geus teu nganggap kulan balik deui balik deui baca ka santri geus lain eta kolbu supaya ikhlas kumaha supaya ka Allah kumaha nu antak berjamaahna ge beda kadeuleuna bedanya kadeuleuna ngaroko bae heulanan padahal geus mulai kakana nya nan can deui berarti karkeun nenangkeun pikiran jauh nya berjamaah naon saja neulah nya teh sakieu ke kadeuleuna geus pas kakaran babanyo kabagian aya sabaraha santri nu can
marilu karat usolli Allah sering gitu dah teh ai keur biasa milu segala rupa sewaktu-waktu eta kos kitu ge jenengan kakak gitu cici medium eta pasti keur nenangkeun pikiran daripada urang gugur apa cara si eta Allahu Akbar masa lohor 2 rakaat akad teu bener nah nyubhanallahan imam teh ya imam keur tahiyat awal puja dari subhanallah atuh kan imam subhanallah naon ieu aing mah teu salah subhanallah pugunyana nu salah tolol teh coba lah iyalah jadi geus beres di alam mulki naik ke alam malakut di alam malakut gangguanana geus sohor geus hebat geus berkaromah bisa henteu nyana teu asa boga karomah bisa henteu nyana teu asa bisa ngobrol jeung para roh bisa henteu kahebatan nyana dianggap nanaonan eta gangguan asal boga perasaan asa aing wah aing berkaromah aing wali atuh geus selesai nu mantap moal aya wali ngaku wali ai lain saya eta mah kita ngaku pan yo wali geus ngawalian sabaraha kali aing orang wali nikah nah guys di alam malakut ternyata orang yang setanul arif tak bisa-bisa dirinya loba anu mundur deui ka alam mulki deui moal mundur deui ka alam mulki geus hebat turun deui jarang tapi sebab terbimbing jeung terpimpin kuari tinggal naik ke alam jabarut wal jabarut syaitonul wakif wallahu a'lam.